Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabina wa ususan laru syabul qadir jilani wa ususan laru syedin Nabi Bakri wa Umar Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususan laru musanniful kitabatul mu'in atalipul alim al-alamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Timidul alama Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi amin. Usuli wa purwi masyilatim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fil lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kana kita batu muin halaman 3 nembe oge ya halaman 2 ya halaman 3 masih dina bab salat wa yu'maro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maro sareng diparentah salat sadu siban jalma nu budak kene zakaron tegasna lalaki unsan natawa wewe mumayyijan anu hidang Wian soro kalawan gambaran yen bisa ieu si budak ieu sidu siban ya kulu eta dahar ieu sidu siban wayasrobu jeung nginum ieu sidu siban wayastanji jeung bebersih ieu sidu siban wahdahu bari wunggulna ieu sidu siban tegasna mah ku sorangan di mana-mana budak geus bisa dar sorangan bebersih sorangan nginum sorangan eta diparentahkeun salat jambaranana geus hidang teh kos kitu aya jibu tegasna wajib ala kullin kasaban-saban anu sahiji min abawahi tina buktina indung jeung bapana ieu sidu siban wa in ala jeung sasanajan kaluluhuranana ieu sidu siban sumawasitul loe jalma nu diwasiatan wa ala maliki rokikin jeung jalma nu ngabogaan abid naon ayyamuro yen tamarentahkeun ieu si malik rokik biha kaya abid biha kana ieu salat salati tegasna marentahkeun salat wajib kasaban-saban saeje kainung bapana mun inung bapana uyutna atawa emakna atawa ninina jeung wajib deui ka jalma nu diwasiatan tegasna mah dititipkeun di mana di pasantren misalkan tak wajib eta si budak teh anu katitipan teh dititah kana nitah salat jeung wajib deui ka malik rokik tegasna jalma nu ngabogaan abid marentahkeun ka abidna kana salat salati tegasna marentahkeun kana salat walau qodaan jeung sok sanajan salat anu bangsa qada salat qada wa bijamil surutiha jeung migawe sakabehna kana pirang-pirang syaratna salat lisabin karena arah-arah umur 7 tahun aya bada sabin tegasna dina sabadana 7 minasinina tina buktina 7 pirang-pirang tahun aya ing data mamiha tegasna dina nalika sampurnana 7 tahun wain mayaja jeung sok sanajan hidang ieu si budak qobla dina samemehna ieu 7 tahun wayan bagi jeung perlu masyigotil amri sartana atau bari tetep kumake kecap parentah naon at-tahdidu nyentakna teh kudu make kecap parentah tina salat kitu wayu derobu jeung ditenggel dorban kalawan tenggelan goiro mabruhin anu henteu matak ngalukakeun anu henteu matak cedera wujuban kalawan wajib saman jama dzukira anu geus ditutur ieu man alaiha karena arah ninggalkeun salat budak anu geus umur 10 tahun ninggalkeun salat wajib ditenggel tapi tenggelan anu henteu matak ngalukakeun anu henteu matak nyederakeun tetapi anu matak beurih teh ay ala tarkiha tegasna karena arah ninggalkeun kana salat
walau kodoan yang sok sanajan eta tetep ninggalkeun kana salat kodo au taroka tawa ninggalkeun ieu si budak syartan kana hiji syarat min surutiha tina buktina pirang-pirang syaratna salat li asrin karena arah umur 10 tahun ay bada istiqmaliha tegesna dina sabadana narima sampurnana umur 10 tahun lil hadisi karena ya hadis asoyanu sahih hadis murru asobiyi bisolati idza blago sabasinina wa idza blago asyara sinina fadribuhu alaiha murru kudu marentah aranjeun kabeh asobi ka budak bisolati kana marentah salat idza blago di mana-mana nepi ieu si sobi umurna sabasinina kana umur 7 tahun wa idza blago jeung di mana-mana tepi ieu si sobi umurna sarosinina kana umur 10 tahun padribu mangka kudu neungeul aranjeun kabeh hu ka ieu si sobi alaiha karena arah-arah ninggalkeun salat kasaumi nya kitu deui ku puasa apa ko anu kuateun ieu si budak atau si sobi hukana ieu puasa painnahu mangka sanyanyana ieu si sobi yo amaru eta diparentah ieu si sobi bihi kana ieu puasa lisabin karena umur 7 tahun wayadribu wayudrobu jeung diteunggel ieu si sobi alaihi karena arah-arah tinggalna puasa li asrin karena umur 10 tahun kasolati saperti nya kitu deui karena arah-arah ninggalkeun salat teunggeulna teh wa hikmatu zalika jeung ari hikmahna itu anu salat jeung puasa dina umur 7 tahun jeung umur 10 tahun teh tegasna 7 tahun geus diparentah 10 tahun lamun ninggalkeun diteunggel teh hikmahna teh naon atamrinu supaya ngalatih kitu atamrinu eta ngalatih alal ibadati kana ibadah liat ta'awada karena supaya ngabogaan ieu si budak hakana ibadah falayatruku tuluy henteu ninggalkeun ieu si budak hakana ibadah wa bahasa jeung ngabahas sahal adari ayu Imam Ad-Ra'i fiqinin eta tetep dina masalah abid jeung amat sogirin anu leutik kene kapirin tur anu kafir natoko anu ngucapkeun ieu sikin bisyahadataini dina 2 kalimat syahadat anahu kana yen sanyanyana ieu sikin yo maru eta diparentah ieu sikin urban kalawan sunat barenan anu sunat jadi di mana-mana ya abid atawa amat zaman bareto mah tuluy budak abidna teh leutik keneh tur kafir tuluy ngucapkeun eta abid kana 2 kalimat syahadat tah marentah kana salatna teh eta sunat jadi ayo mar diparentah nurban bareana sunat bis salati kana salat wa sumi jeung puasa jadi nitahna teh sunat teu wajib nitahna teh wa yuhassu jeung digeunggeureurkeun ieu sikin alaihi makana ieu salat jeung puasa ghairu dorbin min ghairi dorbin tina lian teu diteunggel lia lipa karena supaya resepeun si budak al khairu kana kalusan ba'da bulughihi dina sabada baligna ieu si budak abid atau amat kin teh sikin wa in aba jeung sanajan nyegah naon al qiyasu dalil qiyas dalika kana itu tingkah intaha paragat ieu kaul wajib jeung wajib aidon kalawannya kitu deui alaman ka jalma marra anu geus ngaliwat naon nahyuhu nyegahna ieu si jalma anil muharrimati tina buktina pirang-pirang paharaman wa ta'limuhu jeung ngawurukanana ieu budak awajibati kana pirang-pirang kawajiban wa nawa jeung bangsana ieu kawajiban min syairi syara'i dhahirati tina sakakarina pirang-pirang syariat dhahir walau sunnatan jeung sok sanajan sunat kasiwakin saperti kenyusur atawa nyiwak wa amruhu jeung marentahkeunana hu ka ieu sidu sobi bidzalika kana itu anu kabeh kana itu ibadah kana itu kewajiban wala yang tahi jeung teu paragat non wujub wajibna perkara marro anu geus kaliwat ieu ma alaman ka jalma marro anu geus ngaliwat ieu si jalma ila bi bulughihi angin kalawan geus baligna ieu sidu sobi rosyidan barianan anu pinter fa ujratu ta'limuhu mangka ari
biaya ngawurukanana ieu si dusiban si budak dalika kana itu kewajiban ka Qur'ani tetap sapertikeun Quran wal adabi jeung pirang-pirang adab-adaban pimalihi eta tetep dina hartana ieu si dusiban suma'ala bihi tuluy eta tetep wajib ka bapana ieu si budak suma'ala ummihi tuluy eta tetep wajib ka indungna ieu si budak tanbihun wallahu a'lam bissawab.